Yuk, assalamualaikum barudak, sampurasun sedena. Kumadamang, aina urang mah moal ngebahas sato. Aina mah moal ningai ka sato da urang ieu buat videona bungi. Jadi abi moal ngebahas atau moal ditinggalikeun satona, aina urang bakal ngebahas sato naon lauk naon hungkul nu aya di bumi urang jeung kumaha cara urang ngarawatna jeung sabaraha hargana. Yuk, kan urang teh kan loba lauk. Sombong amat. Tapi urang ku sebutkeun lah. Urang teh boga hiji pibas. Boga pibas naon urang teh teu meulina teh. Pokona mah urang teh meser eta teh hargana teh 50.000 sakieueun tah. What? What the fuck? Sakieueun lah. Hargana teh 50.000 meserna di Simpang. Terus lanjut dia ya Tiger Catfish. Tiger Catfish teh jiga lele ngan motifna jiga maung maung lah gitu. Aya lah kayak gambarna ieu gambarna tah. Urang teh ngarawat eta teh meserna teh engke tong ngarawat mangke we nya. Abi meser eta teh mimitina teh hargana teh 45.000 hiji. Abi aya dua tiba hiji teh. Terus lanjut dia aya lauk piranha. Piranha abi ieu meser ge di Simpang baheula hargana teh 10.000. Urang gaduna 3. Ngan anu di ka akuariumkeun ngan hiji, dua deui di bak. Terus lanjut deui aya belida. Ieu belida urang teh baheula teh gaduh anu lumayan lah. Segede kieuan. Satelapakan sagede kieu tah. 45.000. Da kusabab heula abi sok jameres aquascape-na jadi ku abi simpen di jolak. Efek-efek pas aquascape-na tos siap abi bari ngasupkeun eta belida anu duana segede kieu ical. Murah badag lebar. Terus urang teh mesa deui jeung dapet satengahna ti ukuran tadi hargana teh 25.000. Jeung urang gaduh hiji. Lanjut. Jeung selanjutna teh urang teh gaduh naon nya namina teh? Oscar. Urang teh gaduh Oscar 2. Hiji anu normal, anu hideung lah. Hiji deui anu albino. Eta abi meser hargana teh abi meserna leutiknya ame aya perjuanganna lah. Abi meserna leutik teh nu hideungna teh baheula teh meserna teh 25.000 seri kieu. Tah. Sah sajempolana lah. Segede kieu tah. 25.000 baheula mah. Terus urang meser anu albinona segede kieu tah. Tah. Tadi imah karek tadi siang urang meser anu albinona segede kieu hargana teh 25.000. Sami hargana ngan beda ukuranna. Lanjut. Aya tadi geus. Aya cana. Mun ceuk orang leuweung mah eta teh naon namina teh lah? Gabus lah, gabus. Urang meser ieu teh baheula teh sakieueun tah. 10.000. Pas urang bari meser deui anu hiji deui malah 15.000. Jadi sakitaran urang teh meser teh 10.000 jeung 15.000 cana. Dua lauk. Dua cana urang meser 10.000 hiji, 15.000 hiji.
Selanjutnya urang teh gaduh sili. Urang gaduh sili. Sili teh jika belut kan belut mah eueuh siripan tina pengkena ima ya siripan. Urang teh mesere eta teh murah da 5 ribuan hiji. Murah tapi jarang anu jualan ada hese ngikutna. Tedaikeun emam eta sedaikeun susah dibere mamna. Selanjutnya aya lohan. Urang gaduh lohan tapi ngan aya hiji. Hargana teh 25 ribuan. Leutik kene sedikit lah. Ambil babari lah sedikit ah. Sedikit. Sedikituan 25 ribu urang teh mesena teh. Terus cana non teh cana atos tiger catfish atos tah aligator urang teh baheula mesena teh segede kieueun 2 kali urang sih segede kieueun 15 ribu urang eta teh mese duanya jadi 30 ribu. Terus eta teh aduh iya sebenarnya mah ieu urang lauk nu ieu terus pae ngan urang kurang sebutkeun teh urang teh baheula teh gaduh arwana silver urang teh baheula gaduh arwana silver meser hiji tapi urang teh disatukeun jeung nu lainna nu itu teh nu ku abis sebutkeun hargana teh urang teh eta teh 80 ribu da ku abis asup di mimiti mah nyatu jeung lauk nu lain efek pas tos 2 hari teh ku abis pasan mam terus ku abis tinggali mana ya arwanana geus ku abis tutupan geus ku abis sekatan efek pas urang tinggali beteungna catfish ajino alah diemami mah ku catfish. Emang bener sih catfish mah lamun misalnya geus lapar pisan mah anu lebih badag ti eta gak bakal diemam. Padahal eta samulutan da. Terus lah, ayeuna lanjut ka perawatanna. Oh nya, kata sih ke perawatan urang teh baheula oge gaduh lauk buntal cai tawar. Eta teh hargana teh 15.000 dua di Garut di Epan Jaya. Urang teh baheula masih dirinya anu lumayan lah segikieuan sajempolan lah ambil bari sajempol hargana teh 15.000 dua. Udah parah. Terus cara perawatanna lauk-lauk anu ku abis sebutkeun teh kahiji urang mah aquascape kahiji ka aquascape kan baheula orang jelema-jelema masuk nentikeun penampilan. Aquascape urang mah make aquascape anu aya tina sakitaran urang batu anu geus aya lumutan terus awi anu geus kolot pisan anu geus mudag ti pohonna terus urang teh make pasir terus urang teh make batu di sisina terus make batu di sisina di tengahna awit di pasiran aquascape pertama urang mah kitu eta tina pemeliharaan aquascape-na ame sae keur laukna. Terus urang mah lamun masihan parapna urang mah setiap hari tapi diselang-seling kahiji misal sehari kahiji urang mah masihanna lauk urang mah lauk mah kadang emas nu leutik kadang ge genol tapi kaseringan mah genol. Terus sehari selanjutnya mah urang teh di masihan cacing
beku, ecin baku, beku lah. Terus lanjutan di gitu-gitu di selang-seling, ame lumayan. Terus orang teh kak teh kan aya pemeliharaan aquascape-na terus pasien parapna. Amun masalah akuarium na deringan baudag mah mesena nu lebaran lamun keur niatna bade meuli lauk anu loba ulah jika urang itu kita nuju ngumpukeun acis keur meser akuarium deui itu kan karek 80 sentian lah padahal laukna geus loba kitu kudu mah 1,5 meter atau 1 meteran ya tapi mah 80 senti keneh malah 60 ya 60 senti kurang biasanya nu 1 meter. Terus urang mah lamun di pasian lampu nate urang mah biasa nama ti mimiti magrib nepi ka subuh eta urang mah jeung urang mah lamun misalnya di akuarium aya lumut urang abi mah mesiahanna teh lumut nu aya tina kacana hungkul teu nepi ka handap teu nepi ka aquascape-na da lumut oge lamun misalna hade misalna ayaan tepati loba lah hade eta oge hade keur masihan oksigen pas siang harina misalna mah uapna jojose parem ruksak eta lumut teh lumayan keur masihan oksigen kan ke laukna. Terus selanjutnya urang mah satacan diasupkeun lauk teh urang mah cai tina akuarium teh ku urang mah cicingkeun heula seharian atau 2 harian ameh kandungan bakterina ayaan sae. Terus urang mah make urang mah pengaturan caina urang mah make filter teu make uap da urang mah dilebet oge di pasihan tutumuhan cai urang ge kadang di luhur akuarium oge aya eceng gondokan terus di handapna aya tumbuhan cai apalah anu tina tukang-tukang lauk sok ayaan 3.000-an meureun lah urang mah 3.000-an terus urang mah make filter rasi keur mesihan caina ame laukna sae ya ngarawat lauk tina komo lauk hias mah sami keneh ngarawat caina da lamun caina goreng laukna ge bakal goreng lamun caina alus laukna ge bakal alus tah sakitu hungkul insyaallah aya manfaatna tina urang video urang ieu sakieu salam resep sato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.